ulah ngajakan ngaji ke masyarakat mah tembongkeun heula jati diri. Lamun urang geus jadi madu pasti sireum daratan. Geus jadi gula sireum daratan. Mun jadi jajamu budak leutik pangheulana kabur. Pahit cakena teh mah. Atuh kitu heula. Jadi santri. Aju memeh aya santri geus ngabangun heula 2 tingkat. Wah, asana ieu mah pipeternakeun ayam ya. Dipeternakeun gajen kumaha ge. Lain kitu didikan salaf mah datang ka imah tembongkeun diri urang jati diri ibadah ka Gusti Allah. Eueun nu ngaji maca Quran nyeun bae pondok tihang awi leutik mah hiduaneun. Engke datang urang dinya eta jangan da lah beusi aya nu ngendong we di dieu. Tuh sederhana tapi pasti. Sederhana tapi pasti karana geus kitu.